Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Hell, balik deh di Johanta Podcast. Sampurasun. Rampes. Kumaha kabarna baraya abah di seluruh antero negeri Pasundan. Anjay. Gitu. Ieu teh kumaha bari mimiti podcast jual bari ngarumus kekerut-terukan. Can ge aja dengan selek biasa keler. Itu bari Lebih nyantai lah ya. tak. Ayeuna bisa ASMR teh geuning. ASMR. Oh, sabari ya oke. Pada kenemukan ya. Naon cenah kikituan cek pendengar teh naon jelema teh kakak bari ngagayem segala. Ya teh orang terek ngomongkeun si Johanta Podcast teh kada kabeli mic. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga semoga Mic anyar anu hayang apal mic-na nu kumaha sok aja YouTube nya baraya abah sadayana. Bisa penasaran anu dengerin di Spotify. Nu kumaha nya itulah memurahan heula ieu mah da dan naon ge kudu aya modalna heula nya. Murah tapi teu murah aja, sorry. Murah kemurahan ya. Merekna naon ieu teh? Iya. Nemesis dari by Nemesis. By Nemesis. Hatur nuhun. Naon Nemesis atos menciptakan produk mic nu murah tapi halus. Tapi halus. Asup promosi ternyata. Asup promosi sugan ke anunya Nemesis teh ningali podcast urang. Oh, hade yuk. Ieu can dibayar can naon geus ngapromosikeun. Pek teh manehna teh ngajadikeun urang BA. Naon cing BA teh? Eta brand ambassador. Itu brand ambassador. Brand ambassador. Nah, ayeuna teh panggi deui jeung arurang di episode kaopat enaknya. Halo. Jika anu atos pada terang dina judul atos tertera eta urang teh rek mana ye ngomongkeun naon kan rek bahas naon. Dina judul geus jelas tah. Naon judulna? Judulna teh HD goreng ku basah. Bahasa ini HD lain ku bangsa. Eta teh istilah bahasa anu biasa urang dengekeun di Tatar Sunda gitu, bahasa Sunda lamun orang ngobrol jeung kolot nu karana itu teh pasti aya tah ucapan eta. Komo lamun misalkan orang keur dinasehatan ku aki urang gitu kan. Adejang cenah ieu teh urang teh kudu nanaon teh kudu dijaga dina omongan da urang teh orang Sunda cenah bari kitu cenah orang naon aki-aki mah nya. Urang teh orang Sunda teh hade goreng teh ku basa cenah kitu. Amun di luar ya kade jam nitip bahasa nu kudu halus. Eta kitu merenya aki-aki lamun urang geus aki-aki teh nya. Tah. Ku sabab urang teh boga ieu ya Bang. Naon? Ayeuna teh keur boga masalah, lain masalahnya manggihan dahar. Manggihan duit. Urang teh keur manggihan fenomena di zaman ayeuna teh barudak Gen Z cenah mah. Gen Z kan produk anu kaluaran ayeuna berarti. Kaluaran anyar. Kaluaran anyar sakola ayeuna atau tahun 2000-an kaluhur lah Gen Z teh. Oke. Meureun nya lamun salah ulah dibully. Nah, bisa komentar. Tah si bullyna ada komentar. Kayak lah tuh itu ngobrol heula tuh lain bari ngagayem wae. Aduh, yang ngagayem wae bener soalnya. Ya si Gen Z ieu teh urang teh kan boga adinya, adi-adi ningali fenomena ieu teh aneh gitu. Asa kakaramanggih gitu. Kumaha tah aneh? Nya ayeuna teh adi urang teh lamun urang chatting atau nelpon gitu kan. Hubungi si gana mah geus teu boga cara untuk basa-basi merenya jigeuna mah. Oh, jadi lamun naon teh langsung gitu beletuk. To the point. To the point halus gitu nya, halus nama to the point tapi
karena eta mah lain kebiasaan arurang. Da juga nama budaya di urang teh cukup lila gitunya. Urang lamun ngobrol jeung saha wae gitu. Baheula mah urang kudu aya intro heula ya, awal mimitina heula henteu ujug-ujug gitu kan. Misalkan orang osok bang arek pinjem motor gitu kan. Ieu urang mah lamun arek pinjem motor ka maneh ya. Bang nanyakeun heula nya. Bang maneh ayeuna keur aya acara naon? Misalkan keur di sekolah. Lamun misalkan maneh keur di sekolah, bang maneh balik sekolah jam sabaraha? Tah maneh kan ngajawab ya, misalkan ngajawabna kumaha? Jikana balik jam 5. Jam 5. Aduh, jam 5 nya. Urang jam 3 menang teu nginjem motor maneh heula. Contohna kan aya bahasa heula. Salah aya bahasa heula. Tah, mungkin sebagian jalma nu ayeuna gitu kan, anu berprinsip bahwa to the point teh ngomong langsung teh alus gitu. Nya ngarasa basa-basi nu kalaritu teh teu penting gitu nya. Tah, siga nu ayeuna urang alami gitu nya. Ngobrol di nu chatting gitu kan. Untuk telepon. Urang teh kan meureun biasana assalamualaikum heula nya. Assalamualaikum. Nah, tamang geus wajar lah. Jang, ieu AA nuju misalkan pareogi bantuan gitu kan, butuh bantuan kan pangecekeun A B C D gitu kan. Jawabanna teh kumaha cenah? Kumaha? Nya. Ku simpel eta mah ngajawabna teh nya gitu unggul. Halus. Nya cenah. Udah jeung teu nanyakeun. Naon teh? Tah urang teh teuing eta teh si perintah urang teh karena memang geus jelas atau manehna geus ngerti kan urang teh paham nya. Manehna ngajawabna nya N Y A unggul nya gitu kan. Make ieu keneh meureun. Anu SMS per karakter. Jika nama manehna terjebak di zaman tri. Naon tri Asia? Hah? Asia. Oh, Asia nu per karakter mah nya Asia. Jadi orang teh anehnya manehna ngajawab gitu nya urang teh ngajawabna jadi bingung deui kan. Oke gitu kan. Tah. jadi mana anjir nya teh ngarti atau kumaha gitu kan. Tah geus kitu teh lila sabaraha menit gitu kan. Di kurang teh ditanyakeun deui kumaha de? Kayak heula cenah. Geus heula. Nah, ieu teh urang teh ngahulang gitu kan nungguan. Karena kesel nya. Terus kumaha? Di telepon we ku urang teh. Ieu teh kumaha nu tadi kurang ditanya minta tolong teh kumaha geus dilakukeun can, dilakonan can. Eta teh kumaha cenah lah. Geus setelah berapa jam kemudian tah? Nya setengah jam sajam teh manehna karek kitu eta teh karena geus ku urang di telepon nya. Karena aya desakan oge. Aya desakan. Atuh ti mimitina manehna ngajawab kan kuduna lamun manehna terbiasa untuk ngobrol gitu nya. Atau aya basa-basina gitu kan. Manehna ngajawab teh ulahnya unggul gitu kan. Ditanya deui ieu teh kumaha maksudna didetailkeun gitu kan. Ieu mustaq kok urang di telepon. Karek we manehna teh nanyakeun detailna. Naon atau bantuan naon gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Tah kitu ting karena memang kesibuk, secara meureun kesibuk atau manehna jeung urang rada ragap gitu karena memang urang ti leutik kurang komunikasi tah akrab mungkin ya. Cuman si fenomena ieu teh urang teh ningali secara umum. Jadi emang tadi urang unggulnya. So maneh pernah ngalaman eta teh? Orang pernah ngalaman. Pasti pernah juga nama. Pernah. Sahanya teh poho deui. Ulah nyebutkeun ngaran. Poho deui pokona pernah teh teh. Nya kos kitu sarua. Lamun misalkan orang
minta bantu mun teu minta naon ya. Mana pernah cerita tah ka urang kan ka imah mana osok loba nu ulin ka kamar. Nah, aya. Teh caritakeun kumaha osok jadi si kamar si Bang itu osok jadi Base camp kok. tempat base camp gitu. Urangnya osok ulin lamun aya barudak gitu kan. Anjir, barudak. Boga barudak. Tah kumaha tah? Mana pernah cerita teh soal masalah nu sarua jiga nama. Pernah. Jadi begitu aya kan ya. Anu di kamar. Dipanggilkeun misalkan ya orang ditah. Minta tolong anjir bahasa Sundana. Teh minta tolong teh non? Naon? Nyuhunkeun bantosan. Nah, nyuhunkeun bantosan. Udah hese ngan pangmeserkeun rokok soalnya kan di dieu tutup anu cakep. Tah si Bang teh imahna kebenaran sekaligus aya warung di dinya kan entos nutup atau jigana geus beak meureunnya rokona geus beak. Kosong. Mungkin kan karuncian. Terus nah tadinya kan posisi orang kan bener-bener yang ngerokok ya. Dajang babarengan meureunnya. Babarengan oge da lain persoalannya. Terus tadinya cing pembalikeun ka hareup. Terus Nya. Tungguan ke orang teh da ku urang rek ditanyakeun di piraku gitu kan teu ngadenge sakali. Dan geus gede. Gua urang bari nyawa HP. Tunggu teh. Geus sabaraha menit? Setengah jam cing keneh wae. Urang mah sabar nya. Ai duitnya geus dibikeun can. Ya enggak. Gitu. Lain nita hunggul ai duitnya teh dibikeun mah ya sarua wae. Lamun kitu mah jelas. Teu naon teu masalah. Terus nanya teh. Nah, cek urang. Can indit wae. Kunaon cenah? Kanu naon ka hareupna? Astagfirullahaladzim. Jadi mah eta geus sabaraha setengah jam teh masih keneh nanyakeun kanu naon ka hareupna. Karek nanyakeun carana kumaha ka hareup. Astagfirullahaladzim. Jigana dinu ieu na teh dinu uteukna teh mandeg jigana. Kan jika kitu nya. Mun teh ngarti atau embung gitu kan yang ngomong gitu. Da teu naon gitu kan. Isper teh teu naon gitu adil gitu. Gitu meureunnya. Jadi urang teh ngarasa si Gen Z ieu teh jiga nama henteu apal ya kan. Karena geus kebiasaan manehna kitu geus to the point gitu kan. Manehna lahir di zaman HP nya kan. Manehna geus atau manehna mah geus apa WhatsApp gitu kan. Ayeuna urang we nu telat mah kan. Urang SMA masih kena zaman SMS kan. SMA masih SMS. Ayeuna mah SD geus baru WhatsApp. Nah, jadi teu ngerasa penting gitu jang komunikasi secara naonnya, secara basa-basi gitu kan. Boro-boro ieu nya si basa-basi oge teu dipentingkeun gitu kan. Komo nepikeun ka hayang boga rasa hormat atau rasa tata krama betul. Tata krama ka kolot gitu kan, ngomong ka saluhureun, ngomong ka sahandapeun gitu atau sapantaran gitu kan. Jigana kadinya jigana mah budak Gen Z aya namanya. Urang ge bingung. Lain ngomongkeun muka orang-orang alusnya. Da orang-orang ge sarua aya gorengna oge. Cuman santeuna nya sedikna di nu basa lah orang-orang mah insyaallah nya. Betul. Mun di nu basa orang-orang mah santeuna nya kanu kolot bisa gitu kan. Urang ge teu menyebutkan arurang teh bahasana geus baik henteu gitu kan. Urang masih kena jauh lah. Bahasa urang ge aut-autan lah bahasa Sundana nya anu ngadangukeun di anu nonton oge bisa menilai lah ieu teh
jelema teh bahasa Sundana kumaha sih gitu kan, ngalir ngidul gitu kan, campur aduk gitu kan. Tapi minimal urang mah lamun ngobrol ke jeung sapantaran gitu kan. Wah, unjang anjing, goblok, bagong nu kararitu mah kan eta geus biasa gitu kan. Tapi ketika orang ngobrol ka saluhureun ka muka kolot pasti nyariosna nu lemes pisan gitu kan. Sebisa mungkin gitu kan. Orang teh kudu sopan gitu. Orang teh geus boga di pikiran orang teh geus napal kudu sopan gitu kan. Jadi begitu orang santena mun urang ya pribadi ya mah. Mun nempo kanu nya 1 tahun 2 tahun luhureun urang we. AA atau karek kenal gitu. Mun kanu ngagoroan teh AA, teteh gitu kan. Mun kanu karek kenal nya. Karena orang mah geus kabiasaan ti leutik boga kasieun lamun ngomongna teh kasar gitu kan. Ya alhamdulillah berarti orang tua orang sukses ngedidik. Ya alhamdulillah gitu kan. Tapi nyaeta aya fenomena gitu teh kusabab naon urang ge teu apalnya. Orang tidak bisa ngejudge. Orang teu bisa nyalahkeun budak ayeuna teu. Gitu. Mungkin aya salah nanti arurang oge, urang teu ngarangkul manehna, urang teu ngajarkeun gitu kan. Pomo nyalahkeun nya kehidupan di imahna. Betul. Lah di imahmu kolotna udah pastilah kolot mah pasti ngajarkeun nu alus pasti. Tapi eta coba kabaraya Abah nu boga sapengalaman gitu kan atau nu boga solusi soal masalah eta sok mangga di komen gitu kan atau sharing ka arurang gitu boga pengalaman sarua teh kumaha caritana mangga di komen gitu kan atau di share di story Instagram di Spotify urang sok di note share untuk di note naon keluhanana. Orang teh meureun bisa berbagi nya mudah-mudahan mah bisa menemukan solusina kumaha gitu kan. Atau untuk misalkan di episode selanjutnya geus sabaraha episode gitu orang bisa ngebahas deui gitu kan. Lamun orang geus manggih salahna. Tapi eta lah gitu aneh we gitu orang manggihan hal nu karir itu teh padahal orang teh geus sering ngadengikeun bahwa istilah hade goreng ku basa teh geus lila eta. Ti urang leutik keneh ge sok diomongkeun gitu ku kolot arurang teh. SD urang geus ngadengin teh nya. Geus diajarkeun kos kitu teh. Komo di guru SD urang mah eta manehna halus. Pak Asep. Pak Asep, halo, assalamualaikum Pak Asep. Urang Pak. Pak Asep mah salut pisan urang. Salutna? Ya. Kan Pak Asep teh keturunanna mah keturunan timurnya. Bener tuh sih. Anu keturunan timur teh Pak Asep apa pemajikanna sih? Ditanya si Indra. Kasih Indra. Nya maksudnya teh memang nama guru arurang teh di SD Jalantir. Eta teh namina Pak Asep. Nya, papetan bari ngudutnya. Jembel Pak, ya jembel. Pak Asep teh urang jadi boga pelajaran bahasa Sunda nu baik nu bisa ku urang dicontoh. Pak Asep teh naon? Nya loba nya Sasejeuna. Kieu. Jadi urang ti keur leutik teh bahasa sehari-harina lain bahasa Sunda mimitina. Kan karena pindahan. Urang kan pindahan. Cuk. Jadi urang teh kan ti Cikarang mimitina mah lahir orang di Cikarang. Terus Cikarang kan walaupun Jawa Barat tapi kan bahasa nama Betawi, ya kan? Bahasana Betawi karena memang urang ge nini aya nu Betawi oge. Di Cikarang teh pindah ke Karawang. Tah sakola SD teh mimiti di Karawang, di kelas 1 dipikeun ke kelas 5 teh. Tah kelas 5. Pas kelas 6 singkat cerita teh orang pindah ke Bandung. Sa SD akhirnya. Di mana tah? SD teh. SD Jalantir. SD Jalantir. SD Jalantir hiji ngan hiji nanya. Di SD Jalantir eta teh urang
belajar kumaha make bahasa Sunda nu Baik lebih benar. lemes. Nah, Ai bahasa Sunda mah di Karawang kan orang geus ngarti kenal, nya. ya. Geus ngarti. Cuman Hmm, di Karawang mah gitu. kan gitu aya logatna oge kan. Hmm, Oh, hmm. mana mah kitu geuning asep cenah gitu kan. Aya logat-logat gitu nah. Tiap wilayah kan sudah beda-beda loh. Aya cenah eta anu orang paling Paling nerap nih. paling nerap. Nah, cuman di Karawang teh memang bahasa sehari-harina kasar pisan, jauh lah jeung Bandung. Pas orang ke Bandung, kehidupan orang teh kan paling heula di sekolah ya kan, walaupun ngan satahun gitu kan. Tapi dibandingkan waktu orang bareng jeung kolot orang, pasti lebih sering jeung Pak Asep karena sebagai wali kelasnya Pak Asep teh. Kan di kelas oge ngajarkeun sababaraha pelajaran kan. Da didinya make bahasa Sunda ge lemes pisan. Aya bahasa Sunda bahasa Indonesiana aya, tapi bahasa Sundana ge lebih dominan karena urang keur di Bandung di wilayah Sunda gitu kan. Jadinya orang ningali teh oh kieu bahasa Sunda nu lemes teh. Jadi orang teh henteu butuh waktu lila yang memperbaiki bahasa orang nu tadina kasar jadi lemes. Karenanya sehari-harina eta panggih gimana gitu kan. Meskipun orang mah kan masih kasar. Ada jeung babaturan mah anggar we kasar gitu. Ngan sahentena lamun ngobrol jeung kolot apal orang kudu tata krama. Karena nepikeun ka ayeuna lamun orang di imah jeung babe khususnya orang ngobrol masih kena bahasa Indonesia. Nah, karena memang kebiasaan ti leutik ti lahir orang nyata bahasa Indonesia ngomongna. Yang si ayah. Halo ya. Ya, Wak. Nah, kitu orang Pak pengalaman teh bahasa diterapkeun ti leutik teh soal hade goreng teh ku bahasa. Aduh. Lamun di ieu nya di Sunda jigana eta nomor 1 gitu. Nomor 1 jika nama. Teu paduli maneh bodoh, maneh pinter gitu kan. Attitude. Lamun attitude na eueuh, bahasa Sundana attitude naon tata krama. Tata krama. Bangor we. Malahan urang mah ayeuna nepikeun ka ting murinding gitu lamun budak ayeuna. Budak leutik ieu. Anjing goblok teh kuat ka bentes pisan nya. Di hareupeun kolotna malahan. Anjir, orang nya loba lah nya. Orang pernah nempuh kasus-kasus gitu. Nya budak-budak leutik gitu kan. Terus bahasana teh kakolot. Anjir, orang teh perasaan malik garihal. Keur leutik kitu can pernah gitu kan. Lebihkeun ka bahasana anjing tuh no. Aing teu dibere duit. Astagfirullahaladzim. Urang teh di harapan kolotna. Urang nu ngadengikeunna ka urang nu reuwas nya. Astagfirullahaladzim nepikeun ka kitu ngomongna ka kolot gitu kan. Kolot anjing. Tah eta malah berbanding terbalik jeung image buruk, pandangan buruk ka anu budak ngora nu sok sering mabok nih kan. Kan eta sifatna ngus tercela pisan gitu nya. Nah, tapi kadang lamun nu mabok mah ketika manehna ngobrol malahan jadi bahasanna teh sok lemes nya. Sok maneh ngadengkeun kitu teh. Pernah. Hah? Mun aya nu kitu teh. Jadi bahasana teh emang mohon cenah punten. Punten. Tapi anu manehna keur can mabok mah ya biasa we sarua kasar gitu teh. Cuman begitu pas mabuk teh karena teu sadar ya badannya manehna jadi ting dina jero alam bawah sadarna gitu. Jadi dina jero alam bawah sadarna manehna emang dididik alus gitu. Cuman karena lingkungan mungkin nya anu urang teh kuduna ningali budak leutik teh anu masih keneh polos gitu kuduna mah teu wajar gitu lamun manehna ngomong kasar gitu, ngomong ka kolotna gitu kan. Begitupun sebaliknya anu urang teh teu mengira bahwa jelema mabok teh namun ngobrol mah bahasana meureun manehna ge ngarti gitu nya. Kudu lemes gitu, kudu
naon Ya, ka saluhureun teh kudu halus ngomongna lalauna basa-basina gitu kan. lah Iya. ngobrol. Tah masuk baraya Abah ieu mah urang teu ngadukung jelema anu sok mabok nya. Ieu mah ngobrolkeun aya fenomena eta gitu kan. Urang keur ulin gitu aya panggih jeung babaturan tapi manehna keur mabok teh ngomongna kalah jadi lemes gitu. Pernah ngalaman gitu kan nempo. Ya mudah-mudahan eta nu masuk marabok teh areureun lah ayeuna mah. Amin. Semoga kita ayeuna mah kasusna ge kan geus viral. Viral ta si Holy Wing teh ayeuna keur ditutup. Kades ya. Holy Wing. Jangan. Mana bisa ditararewak tah. Kade eta untung urang macan ka Holy Wing. Holy Wing-na di ieu teh. Di tit gitu teh. Teu naon dah. Teu naon da memang belak-belakan memang kasusnya memang ditutup. Ya mah orang macakeun berita lah gitu, nge-share berita. Bahwa si Holy Wing teh ya. Holy Wing ditutup untuk di semua daerah. Anjay. Nah lepas larang. Jadi teteh isyarat yang hareureun lah. Ganti ku bajigur, ganti ku bandrek. Lamun teh lebih sehat. Mana pernah ngadengekeun ieu teh? Cangkurileun. Nah, cangkurileun. Pernah ngadengekeun cara mana Kang Ibing teh? Kumaha? Can. Yo cenah. Turutkeun ajengan koboy cenah, hayang-hayang teuing mabok mah cenah. Ka budak ngora mah ulah ngalarang cenah. Hayang-hayang teuing mah mabok, jung cenah. Cuk Kang Ibing teh nya, aya cuk nu ngadengekeun, naon ieu kitu Kang Ibing teh? Jung ge cenah. Asal hiji syaratna tong kapanggih jeung jelema cenah. Nah, kan memeh nginum boleh menang cenah kan, tapi samemeh nginum nanya heula. Orang jelema lain gitu kan. Nah, lamun jelema keneh entong gitu kan. Kecuali lamun pas arek nginum nanya heula ka diri sorangan. Urang jelema lain aing mah monyet, marangga we nginum monyet. Lamun teh cenah cek si Kang Ibing teh, hayang ting mabok mah ye cenah. Hakang dikotok cenah. Itu cek Kang Ibing. Berarti geus pernah ngasaan dikotok. Teuing urang mah cek Kang Ibing almarhum eta mah. Setengah ember ge cenah insyaallah mabok. Jaba sok mabok asaan dikotok. Jaba lamun ditewak ku polisi teh cenah. Ditanya ku polisi kunaon maneh ngagoler cenah. Mabok Pak. Mabok naon? Ngakan dikotok peureun moal dibui. Paling sisirian polisi teh cenah. Balik deh dah. Bisa terpercaya amuan. Nah, kan dikotok. Dikotok. Ya gitulah. Intermezzo itu mah. Orang balik deh ka tema orang gitu kan. Orang teh kudu kahirupan sapopoe teh kudu nerapkeun budaya urang bahasa Sunda gitu kan. Jika nama di Indonesia pada umumna ge kitu nya. Sarua wae pada umumna kudu nerapkeun eta hade goreng teh kudu basa gitu kan. Ya basa-basi gitu kan. Lamun urang teh basa-basi nya dicap goreng ku batur karena kebiasaanna gitu kan. Lamun misalkan hayang dicap halusnya itu kudu ngomong heula. Misalkan erek nginjem naon. Oh, erek ka dieu. Oh, urang teh moal indit sakola moal datang ka acara undangan kunaon nya diomongkeun gitu. Diomongkeun teu naon. Diomongkeun. Moal misalkan jeur isukan urang rek nginjem naon misalkan tapi ente bisa terjadi malah maksa. Waduh anjir. Tong kitu ulah gitu lah. Gitu lah ya. Intina mah eta ka baraya Abah mangga di-share pengalaman nu sarupa mungkinnya jeung arurang anu lalajo YouTube sok di komen anu keur
ngadengikeun di Spotify, di share ke story Instagramna, terus bere note di tag ka Instagram harurang gitu kan. Anu hayang apal Instagram urang di @asr.20. Yes, urang teh. No Bambang naon? Bang tuh. Bang Kuadrat. Nah, kayak gitu beng Beng. bang. Kemana tuh bang? So, naon eta Instagramna? Ngaran Instagram teh @habengbeng. Beng. Habengbeng. Di tayangan we. Ditagkeun ka urang ke urang di repost. Di repost pastilah eta mah insyaallah pasti di repost. Atau nuhun kabaraya Abah nu atos ngadangukeun jeung lalajo arurang. Selamat beraktivitas. Wilujeng kembali Wilujeng naon? Wilujeng binga. Jeung binga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.